Shut up and sit down. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leuheung maneh setelan jika gitu. Rek mana maneh? Nu kieu ya, nu jauh tina agama teh. Aing setelan kita tuh rek ka masjid rek taraweh atuh. Kamu di bulan puasa kieu mah. Urang teh kudu loba-loba pahala. Aing apal. Taraweh maneh mah paling ge miceun gorengna nyokot nu adena geus moal jauh. Astagfirullahalazim. Tong sok sudon atuh ka babaturan mah. Hayu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kahet. Asian nah eta senar beuting geuing. Ha, apa nih baik nu keur kesendal? Nu kamari leutik teuing. Hade. Naon Asia dosro? Kejeng paparanyitan. Dok, aing jika nggak salah, dahar ieu mah tadi sahur euy. Jika basa ieu dahar seblak euy. Nurus tunjung. Sahur lagi sama jeung seblaknya atuh. Heuh si sahur maghrib ieu teh. Dianatkeun deui. Heuh atuh da kumaha deui nya. Setengah beuteung kieu itu. Ada atuh sama. Ada kababayan. Moal Cai mending urang ngilu ka cai heuh. jig atuh. Daripada bisa kababayan dia. Rek milu. Sing diting. Aduh. Basian kan celengna. Benar kira mungkin cai. Sapungu aing Kira daguan maghrib. Geureung deui ieu mah. A few moments later. Duh, puasa dia. Duh, jadi buka. Ya sih deh. Halo. Dok. Dok, buka dok, buka. Alhamdulillah Ramin. Ada. Tamat deui alhamdulillah puasa teh euy. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Najan terbuka dengan yang manis-manis ge. Alhamdulillah, tapi heueuh cukup kamu yang manis mah. Kamana karep aing. Dok, buka. Alah, ari nuhun pisan nuhun. Sarua aing nuhun, Cro. Untung maneh ngudangkeun pas udang pas buka. Ha, buka naon ai maneh? Nya buka puasa atuh Aisyah do, Cro. Pira-pira buka celana. Ieu, aing mah tadi nih tamu ke kamar teh, ieu pantu masih dibuka ai maneh. Tuluy bieu aing ngadenge sora adan atuh. Teh ada asar. Manya adan asar. Atuh do, Cro. Aing mah.
Hatur nuhun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.